Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian kalima. Ieu iasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan di pedahar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa nu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep. Eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Eta cenah manehanana sok rajeun maehan jelema. Poma eta teh hartina jiwana keur kosong tina kamanusaanana. Diasupan pangaruh-pangaruh setan-setan nu ngahaja ngagoda manusa. Sangkan manusa ragrag kana talajak nu jahat. Pikeun pibatureun maranehanana. Kitu hartina poma urang mah ulah rek hayang males pati. Tapi kudu hayang ngudag nuluykeun cita-citana sapertos caroge nyai pek teraskeun ku nyai cita-citana. Mudah-mudahan sing tiasa kahontal tina kanaan pamaksadanana. Kahartos ayeuna mah ku abdi ama Ahmad Kadmina ngarasa ngarti kana kecap-kecap ramana. Kalintangan hunkeunana sanaos abdi oge kana piwejang ama. Mudah-mudahan abdi sing tiasa ngudag hiji cita-cita anu kapungkur dicita-citakeun ku pun lanceuk. Atih mani mando sarta suarana anu halimpu narik ati nu ngadengekeun. Sok sumawana pikeun Ahmad Kadmina nu geus kapentang rasa asmarana ku rupa jeung ku basa atih nu surup. Malah papada bari ngariung oge panon mah silih paling klet jeung reret. Suresara rasana nudna hatena. Syukur ari kahartos mah geulis kitu deui hidup Ahmad anak ama. Syukur ari geus ngarti mah yen sagala hal pasti jeung panggodana nafsu jeung setan. Kiai Mursidna teu bari marah maeh. Bade tumarosun rupi setan teh rupina kumaha sareng segede kumaha sun piageunganana. Mang misnan mairan mun hayang nyaho di setan pirupaeunana teh kieu geura. Setan ama seperti ama malah gedena oge segede ama. Setan Mang Misnan rupana kawas Mang Misnan gedena moal teu sagede Mang Misnan. Ular mama Kiai mesem atuh sararea ge sareri ari Mang Misnan mah olohok can ngartieun. Oh kumaha sun teu ngartos emang mah aya setan rupi-rupi kitu. Sareng mani asa nu sami sareng emang aya nu sami sareng ama sanes kanten kumaha sun Mang mah teu ngartos. Mang Misnan talete. Ih ari taeun teh Mang Misnan mah mun setan aya dina diri maneh belag we jiga maneh boh gedena boh rupana. Mun keur aya di ama belag jiga ama boh gede boh rupana ge. Kitu eta teh Mang sing waspada atuh da kapan bari toge Mang Misnan teh kungsi cicing jeung ama malah kungsi dibejere beaskeun ku ama ka Mang Misnan. Oh sumuhun lah leres eta teh kulan Mang Misnan setengah surak.
kumaha pang bisa ngabenerkeun teh kaharati Kiai naros ka Mang Misnan. Do kasun tembalna bari olohok geura teh sarere anjeung serikeun kalakuan Mang Misnan ajengan maning gogodag. Ieu mah naha make nyebutkeun sumuhun, laras atuh ari can ngarti bener mah. Kudu cara uing we ari balot mah balot we, tong ngartos bari molopos kitu hayang kapuji cerdas Mang Kusmin mundeli ka Mang Misnan. Sarua we jeung si laing atuh Kusmin, nah gancang papoyo ka batur sarua balot nama. Mang Misnan mun cerang dumeh dipoyok ku Mang Kusmin. Nah maka sarua balot dadewek mah Gusti baheula. Ngarti nu kitu mah? Ngarti? Mang Kusmin pepedengkreng. Cing, naon ngarti teh? Sok kada terangkeun ka dewek. Nyaho teuing lah. Tembal Mang Kusmin ge sarua teu becus nerangkeun. Lagana we nya atuh mendingan dewek we senajan bodoh ge alewoh deuleu. Tibatani laing mah rupa bodoh tapi belegug. Pepedengkreng bangun heueuh. Lah sebal Mang Misnan mending ngawat-ngawat we bibirna teh. Atuh geus deui ku sararea disaleungseurikeun. Mama Kiai Mursid mesem sarta pokna deui. Geus tong loba ribut teuing keun engke ge kaharti lila-lila mah malah keun ku ama di mana geus salese diterangkeun nu panjang lebar sangkan kaharti kumaraneh duaan. Ayeuna mah nu penting kapan keur nganasehatan si nyai jeung anak ama pribadi nu dua-duana ge pada boga karep nu sarua. Ahmad hayang males ka nyeri pedah indung dipateni deungeun. Si nyai nu kakara sumping hayang males ka nyeri dumeh carogena korban di tengah medan pertempuran. Ari nu salaresna mah pikeun almarhum caroge si nyai mah tong dianggap nyeri da wajar hiji pahlawan nu gugur di tengah medan laga, malah kudu jadi hiji kemegahan, hiji kabangsaan pikeun urang yen boga kulawarga. Boh caroge boh saha wae nu wantun toh pati jiwaraga ngabela masyarakat nagara katut agama nepi ka gugurna. Ciri yen anjeunna luhur cita-citana teu jejerih ku pati sumoreang ka tukang lari tegang pati. Sur Mama Kiai bari marah mae. Laras ama ayeuna mah sejak ngiringan wae kana sanes kanten dawuhan ama. Kedah kumaha abdi teh bade dikumahakeun ku salira ama teu langkung. Pokona kangge abdi mung sakadar ngagaduhan cita-cita hoyong neraskeun cita-cita nu jadi salaki nu kalaresan anjeunna teh penggas cita-citana di tengah perjalanan tembal atih. Kiai mesem bari anjeunna terasa sauran deui. Ayeuna mah kieu babarangan wae jeung Ahmad nyaeta jeung anak ama nu pada ngabogaan cita-cita tapi poma ulah nekadkeun hayang males pati tapi kudu nekadkeun ngabela bangsa katut nagara tina gangguan-gangguan nu darolim. Sur Mama Kiai bari nunjuk ka Ahmad Kadmina atuh duanana silih reret trep diadu gilerna panon ser nud karasana ku hatena masing-masing. Teu sangka Mama Kiai miwarang sasarengan berjuang paduduaan. Sasarengan kumaha Mama? Ahmad Kadmina naros babarengan jeung si nyai pek geura paheyeuk-heyeuk leungeun silih puntangan akal silih belaan dina kanyerianana. Sumuhun Ahmad Kadmina ngareret di kaatih kabeneran pada sarua ngareretna deui atuh duanana pada ting seredet hate. Kumaha geulis karasa kitu sasarengan sareng anak ama dina enggoni ngajalankeun sagala cita-cita nu sami-sami pada rek jihad. Mama Kiai naros ka atih. Kangge abdi mah mangga teu aya kaabotanana malih nuhun. Burilak atih panonna ngaburilak ka Ahmad Kadmina sar nad ting sarablak rasana masing-masing.
Syukur alhamdulillah keun urang mah. Sanajan teu samuhrim, hartina teu sajinis, tapi dina enggoning ngudag cita-cita mah pek geura babarengan. Ama nuturkeun ku sagala piduana ka hidep. Dupi waktosna iraha kitu ama. Nyaeta nu ditaroskeun ku ama teh. Perkawis mioos sareng ieu nyiat Kadmina naros bari ngareret ka atih tungkul serta sok maling-maling tetep mun Ahmad barang balangah sanyana rasa asmara mah duanana oge geus pada-pada nganteng. Teu kudu rurusuhan, ayeuna mah resemet 2 poe mah ku ama rek dibelajar heula kabinangkitan jeung katangkasan serta tata tertibna dina ngajalankeun cita-cita. Ayeuna prak ngaraleueut heula pek geura reus bisi carape sabab ama ge rek kacai heula. Mangga ama, malih sami-sami abdi ge bade kacai teu acan lohor, atih ge niat kacai jeung nangtung bari ngeletan ka Ahmad Kadmina tanda ngajakan. Ahmad Kadmina nangtung tuluy nuturkeun panderi bari pokna. Sareng engkang geura kacaina, tah urang kanu lebak supados herang. Mangga tembal atih bari keom. Poe eta mah diparake ngaso wae sabab kakara tas carapeun sok sumawona pikeun atih nu lempang jauh ti lemburna, nepi kadinya teh lain lumayan capekna. Berang kaganti ku peting-peting geus ganti deui ku berang unggal poe ganti ngaran nepi ka 7 ngaran poe. Ngan hanjakal rupana mah tetep hiji kitu keneh lamun ditilih ku lahir, tapi pasti kudu boga 7 warna. Kumaha neangna? Atih geus 3 poe ayana di Mama Kiai, unggal poe digembleng di papatahan elmuning hirup mawas diri nyekel bebeneran kitu deui aji rasa perasaan ku Kiai teu kaliwat dikeprukeun ka atih jeung ka Ahmad Kadmina. Kadieu geura hidep duanana si Nyai kalawan anak ama Kadmina. Rasa ama hidep duanana geus meujeuhna pikeun indit babarengan dina enggoning ngudag cita-cita hidep duaan. Ku ama ka Bandungan sagala rupa pangabisa hidep duaan. Rasa ama mah cukup. Sanajan di dieu ku ama kakara 3 poe digembleng dinasehatan. Kitu oge kangge si Nyai. Ari anak ama mah Ahmad dati leuletik jeung ama. Piraku taya nu napak pelajaran ti ama ka hidep. Sur Kiai bari netep ka Ahmad jeung ka atih. Sumuhun dinten nu mana abdi kedahna miyos. Abdi duaan ngantos satimbalan ti ama wae, tanya Ahmad Kadmina bari melong karamana. Nu mata ku ama digorowan poe ieu teh nyaeta kahayang ama mah hidep duaan arindi teh poe ieu pisan. Ayeuna teh Jumaah tabuh 11 borang. Cek itungan ama mah kacida hadena pikeun indit-inditan. Jika ditu geura arindit lain ama ngusir, tapi bongan kaharayang hidap sorangan. Ular Mama Kiai bari netep kaduanana. Mangga abdi teu bade mungpang kana dawuhan ama. Nu mawi dongkap ka dieu oge sejang ngestokeun dawuh sepuh. Maklum abdi mah rumaos sisi pangarti, kirang pangabisa. Paripaos henteu bodo-bodo acan, atih gancang nembal ka kersa Kiai Mursid. Nya syukur gelis mun rek nurut ka ama. Ama teh kacida bungahna. Ku ayana hidep hiji wanita nu geus sanggup ngorbankeun raga demi kapentingan umum. Tah kitu gelis nu mawi jalan-jalanna urang wantun teh ku ayana kapeurih kanyeri sareng didadasaran ku jiwa nu kiat. Poma sajeroning urang ngajalankeun padamelan ngudag cita-cita nu suci teh kudu dibarengan kulaku lampah nu suci deui. Kade urang rek nyeleweng tina hukum-hukum agama jeung dari gamana. Sing ingat ka diri, sing ingat kanu ngusikeun diri, ulah sambe wara dina sagala rupa kalakuan. Pikir heula samemeh prak, mangka hidep duaan masing ati-ati. Kade ulah ngadahar barang haram,
hartina teu diridoan ku Allah, teu dibenerkeun ku hukum, pikeun hidap duaan di perjalanan. Ku ama teu kudu diterangkeun dibejer-beaskeun deui naon nu disebut barang haram, nyaeta sakabeh barang-barang nu teu sah atawa can sah dipiboga ku urang peek di dahar eta ngaranna haram. Mama Kiai nyarios kituna teh bari mesem dina manahna mah anjeunna teh nyindir pedah nu rek babarengan arindi teh dua jalma nu teu samuhrim. Leres ama, ku abdi sejadi estokeun pisan. Mudah-mudahan abdi ulah nyorang kana hiji hal-hal nu matak dibendon ku Allah. Ahmad Kadmida ngawalon. Sanaos abdi teu bade ngahilapkeun kana sanes kanten piwejang ti ama. Mudah-mudahan salamina sing tiasa nyangkol dina ati sanubari abdi. Samalih ti ayeuna keneh ku abdi sejadi tungkus dina kalbu, dicangre dina ati sanubari. Atih ge ngawalon bari pinuh ku janji-janjina dirina yen rek turut kana piwuruk Mama Kiai. Syukur duanana ku ama katarima. Mangkade bisi aya hiji gogoda ka awak hidap duaan. Panggoda setan nu matak mawa kana kaangkara murkaan. Pangrojong hawa nafsu nu matak mawa kaduhung kana awak urang. Tah eta teh hiji bahan nu kudu dilenyepan. Urang kudu bisa meranganana. Cek ama ge kapan taya deui musuh nu berat di peranganana iwal ti hawa nafsu. Mangka nafsu mah leuwih perkasa tibatan manusia. Kurang-kurangna bisa nalukeunana mah matak mawa cilaka kana badan, akhirna kaduhung. Tah perkara musuh nu di jero raga urang teh eta pisan ki nafsu. Ari panyakit nu matak ngaruksak tur hese di ubaranana. Tayalian ti hiji bohong, 2 medit, 3 sombong. Eta ge teu kurang-kurang matak mawa kacilakaan kana badan urang. Tah nu matak ama teu kurang-kurang nitah ngalatih meresihan badan supaya ulah matak nyilakakeun. Ku hidep duaan sing kaharti malah sing diingatkeun. Nu nyalametkeun jeung nyilakakeun urang teh iwal ti 3 rupa, tekad, ucap jeung lampah. Nu bakal bisa mawa ka sawarga eta 3 rupa nu bakal mawa ka naraka. Eta 3 rupa nu bakal mawa ka naraka oge. Nya iwal ti eta-etana nu 3 rupa. Eta mah kari kumaha urangna wae, kumaha cek nu ngajalankeunana. Ayeuna mah sakitu ge meureun cukup ti ama pikeun bekal hidap duaan di perjalanan jeung sajeroning udag cita-cita hidap. Sur Mama Kiai mamatahan manika cida panjang lebarna. Kalintang nuhuna ama sadaya piwejang ku abdi katampi kalayan kabingahan. Mudah-mudahan dikersakeun tiasa nyepengna. Sareng mudah-mudahan sanes kanten cita-cita abdi kalaksanakeun. Ahmad Kadmina pok ngawalon bari tungkul sumujud karamana tidinya kakara atih unjukan deui. Sanes kanten wejangan ku abdi kahartos katampi kalayan 1000 kabingahan. Ditungkus dina kalbu dicangreud na ati sanubari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ngersakeun ka abdi kalih Kang Ahmad aya dina kawilujengan sareng hasil sanes kanten nu dimaksad. Tebih tina sanes kanten nafsu nu matak ngabantun kana kamaksiatan. Abdi mung ngagaduhan hiji tekad ngeraskeun cita-cita pun lanceuk almarhum. Jadi ti eta abdi teu ngagaduhan deui paniatan kajabi upami parantos hasil sanes kanten cita-cita. Eta mah duka kantun bade milari hiji niat di nu sakinten matak diridoan ku Allah nyalametkeun dunya rabuh akhiratna. Syukur anak king gelis anak ama. Bunga ama teh ngupingkeun anak oge pek geura jalankeun ku hidap naon-naon nu dicita-citakeun ku diri hidap. Ama sambung doana ti kaanggangan. Aranjeun duaan sing pinanggih jeung kasalametan. Hasil pamaksudan salamet dunyana, salamet akhiratna,
Sur Mama Kiai bari marah main nakar. Jadi salajengna abdi duaan teh mios ayeuna teh wae kitu ama Ahmad Kadmina naroskeun deui ka Mama Kiai. Bener pisan Kasep, geulis anaking. Ayeuna pisan geura jig arindit ama ngabantu kudu anak ti kaanggangan. Atih jeung Ahmad silih reret tanda maranehna ngajak indit babarengan. Ama, atur mangga abdi sejamios 1000 pidoana wae ti ama. Kadmina solongkrong ngajak heula silaturahmi ka Mama Kiai. Jig didoakeun Kasep sing mulus rahayu berkah salamet diijabah sanes kara cita-cita. Sanaos abdi teu kantun nyanggakeun wilujeng kantun ka ama. Abdi nyuhunkeun pidoana ti ama. Mudah-mudahan diijabah sanes kanten cita-cita. Sawangsulna ama nu dikantun sami-sami wilujengna atih ge sarengsena Kadmina silaturahmi solongkrong ka Mama Kiai. Geulis anaking, ku ama didoakeun masing tinekanan sagala cita-cita. Kitu deui hidup disalametkeun di perjalanan. Mama Kiai dumareuda. Atur pamit atuh ama. Sumangga atuh ama. Duanana paramitan sarta jung undur ti payunan Mama Kiai nu ku Mama Kiai dijajabkeun ku swanten nu alon pinuh ku pidoa. Kasep geulis ku Mama didoakeun. Juturun lempang ngagandeang 2 pahlawan teneng ludeng Lir Arjuna jeung Sri Kandi nu sami-sami majeng ka medan Kurusetra. Panon poe beuki lila beuki manceran geus nengah-nengah manceran cahya panasna ka jagat raya nu harita sakun nu kabagian cahayana pada-pada ngarasakeun panasna hareudang bayeungyang kesang ngagarajag. Jukut-jukut pada gararing kabantu musimna katiga teu kabanjur pisan ku cai hujan sakadarna cai ibun nu teu pati lobana. Hadena 2 jalma nu teu samuhrim lempang di tengah alas bandawasa nu kahieman ku tatangkalan nu garomplok daweuna. Atuh teu matak ripuh kapanasan teu beda jeung lempang dina waktu keur iuh. At ti dieu ka Panagreg kinten-kinten aya sabaraha jam. Kumapah urang sakieu teh Ahmad Kadmina nanyakeun bari tuluy rada ngadesek ka hareup lantaran jalan satapak teu bisa lempang parendeng-rendeng. Kinten-kinten wae kana sajam satengaheun deui mah aya tembalna bari ngareret heula ka tukang sarnada paadu tetep nu ngadak-ngadak pada ngarandeg heula. Sajam satengaheun kinten-kinten urang ngajugjug bumiat heula atanapi moal. Ahmad Kadmina nanyakeun deui bari netep sabab duanana keur pada ngarandeg. Oh, perkawis rorompok mah datos musnah diduru ku rampog-rampog. Rupina kangge urang mah sakaparan-paran we paling-paling tiasa nginep di hiji bumi sesepuhna wae penginten. Tembal atih bari tuluy lempang di ti heula atuh Ahmad Kadmina ge nuturkeun bari pok nyarita. Saha sesepuhna teh? Nu katelah Bapa Jamal teh tilas jawara sareng rampog gerot nu kamari disanggemkeun teh. Malih geuning ama oge ngariwayatkeun kana kalakuan anjeunna teh. Da uningangeun mama ge tembalna bari terus lempang teu luak liuk. Moal curiga upami kadinya. Moal aya penyurigaan itu ieu malihan mah tiasa kana atoheun wae margi ka abdi teh saatosna insap mah ngangken putra. Oh, kitu panginten atuh. Naha kapungkur teu tiasa dipinang sarayaan kuat supados Pajamal tiasa mangaruhan murid-muridna nu sarakah teh saterasna panginten upami digupai ku guru mah piraku teu arinsap. Bujang-bujang kangiring insap malihan mah ngancam we nu aya ka guruna ge nu mawi manehna mah langkung-langkung darorakana teh tembal atih bari teu liuk-liuk tapi lempangna bari tungkul. Oh, kitu mah atuh matak ti deha tinu jadi guru. Ahmad Kadmina semu ngahulang. Sanes lumayan we atuh matak ti dehana teh. Margi kasebat guru sanaos eta mung kasohor guru silat da guru keneh. Tembal atih bari ngareret tapi teu ngarandag.
Angin letih kumiliwir ngiring ke nuker lalempang, hiliwir angin ti hareup selangsang kembang malati, seungitna angin-anginan matak nari kana ati rumenghap rarasaan. Nu lempang ti hareup make dangdosan kasundaan sanggul model peyangan ditutup ku cindung kayas diselapan cucuk sanggul tina perak anu ronyai katara gugurilapan hate matak seseblakan. Kabayana Gandaria sinjangna garutan asli ngangge sendal buatan Tasikmalaya produksi daerahna sorangan. Ramo merecut ari leungeun ngagondewa atuh kepatna ngageblay ting kolebat matak ti belat. Ahmad Kadmina bati hate hayang lempang ngarendeng tapi jalana sempit, kumaha da hayang ngaleng tapi teu bisa ngarendeng. Tungtungna hate sumeblak rasa kekejotan, jajantung ratug angen ngageder, jamparing panah asmara mimititing pelesur curup celap dina jajantungna. Hiliwir angin tigigireun kawas nu ngahaja nyingkabkeun samping ati kolebat borelak bitis nu ngagelempong kulitna omyang katempona ting kolenyai ser nad hate Ahmad Kadmina ngarasa ngadadak nyeredet panon neuteup kanu keur lempang bitis kokolenyayan sedeng angin terus niup tigigireun. Ahmad Kadmina ngagerwan alon kah ret atih ngareret ka tukang tapi tuluy malik deui. Palih payun tuh dina batu lempar urang liren heula engkang mah capek tembal Ahmad Kadmina beri sorana semu ngadeg-deg ngarasakeun tungkeb sajeroning dadana ku rasa asmara. Sapertos sanes pamagat wae engkang mah dugi kamopo nemege semet dieu atih seuri bari ngareret ka tukang. Lenyap Kadmina ngalenyap ningali gurilapna waos nu barodas. Sanes capek nanging Ahmad Kadmina teu kebat. Sumuhun sanes capek nanging mopo tembal atih ngagonjak. Atma sok ngagonjak ka engkang teh. Ahmad Kadmina nepak tak-tak atih ti tukang. Dalaras atuh mopo eta teh jenenganana. Da abdi mah teu acan capek ieu. Tembal atih bari terus malih ka tukang nyeh seri leutik pipina kentit huntuna bodas ngagurilap seredet. Lenyap hate Kadmina ngalenyap. Liren we sakedap salse sora Kadmina semu haros-hos. Leres capena tehnya eta swanten maneh haros-hos hawatos lah ka engkang kituna teh atih bari imut padahal hatena ngartieun dina sajeroning dada Ahmad Kadmina aya pikir kaping burihna. Ahmad Kadmina asa katohyan manehna ngarasa era rei bareureum sarta pokna. Lah atma sok taeun sok tataeun nanaon Kang atih nurutan semu galab. Sumuhun sok ngagonjak. Ahmad Kadmina nya seuri dumeh asa dilelewe. Kitu mangga atuh bade liran heula mah. Mung moal muka timbal da teu makal atih pok nyarita ngamanggakeun beri terus imut geleyeung deui lempang. Kepatna ngageblay lempang kawas macan tenangan ramo merecut merucuk eurih kukuna babaranya yan semu harirup. Di dieu liren teh Kang baranggeus nepi kana batu lempar. Sumuhun di dieu raos geura tembal Ahmad Kadmina bari neuteup ka atih nu ti heula diukna batu lempar sidengdang kawas dina korsi. Kantenan raos mah angot upami aya cai nu tiis mah nya Kang atih bari ngadilak nyeh imut mutuh matak pikauruyeun nakar. Sawios teu aya cai tiis ge supados aya cai taeun we tembal Ahmad Kadmina bari gek diuk sanajan asa-asa ngarendeng diukna batu suku nyampai kana taneuh. Supados cai taeun teh cai naon Kang atih ngareret bari terus ngagelenyu. Cai susu nu manis tembalna bari mesem. Bujang-bujang cai susu kapan cai atah ge teu aya da teu ngabantun tembal atih bari seuri. Teu aya cai susu mah asal etana we etana teh etana naonna engkang mah sok digandat-gandat nyarios teh kawas murang kali susuna
tembal nak mesem tuluy netep. Atih netep heula geus kitu tuluy nepak pingping Ahmad kadmina beri pokna. Yey, kitunya engkang. Yey ah. Nah kitu at ngangge yuyu yeye sanes kanten at mah kadmina seri letik. Ah sumuhun da engkang masok ngalantur nyariosna. Nah atuh sanes makal tadi susuna tembal atih bari ngaburilak glenyu imut matak ngirut bibir kucup ipis semu amis. Kapan parantos ngabantun kantun taeunana. Kantun naonana cing kitunya engkang mah. Yey sok tamih ngalantur cariosan teh gening atih ngabadug kusiku kana kewong Ahmad kadmina atuh Ahmad kadmina mani ngarenjag. Nah gitu upami engkang palainu kitu teh disebatna ngalantur tanya Ahmad kadmina bari seri leutik sarta netep. Kantenan we dataeun atuh tembal atih bari keom tuluy ngadilek ser. Nada hate duanana pada nyarareblak. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.